Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khulufu bidammil kha'il mu'jamati. Macana kudu didomahkeun huruf kha anu titik kanana. Walami jeung huruf lamna oge kudu disukunkeun berarti khulu. Wasukunil wawi jeung huruf wawna kudu dibaca sukun. Wa ba'daha sareng saparantosna huruf kha, huruf lam, huruf wawu, paun nyaeta huruf fa, khulufu. Walamu sareng ari huruf lam dina eta lafad la khulufu jawabu qasamin eta teh sebagai jawab qasam, jawab sumpah. Berarti sebelum ieu kalimat teh aya sumpah. Sumpahna ngan teu didohirkeun di mahdhuf teh. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sareng ari eta cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablahu dina samemehna teh aya kalimat qasam. Kumaha qasamna? Kumaha sumpahna? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi akara la khulufun. Walladzi nafsi Muhammadin sumpah demi zat anu jiwa Muhammad biyadihi aya dina genggaman panangan Allah. Kitu tah ari Wahabi mah ngahartianana teh. Namun yadi nuduhkeun ka Allah di hartian tangan bae. Sedengkeun numutkeun para ulama Asy'ariyah mah laisa lahu yadun. Allah mah teu ngagaduhan panangan. Atuh berarti ngahartianna kudu ditakwil. Kumaha cara nakwilna? Ai bi qudratihi tegasna makna tangan tidinya kudu dihartian qudrat yakni kekuasaan. Wa tasrifihi sareng pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti lempeng na makna walladzi nafsi Muhammadin biyadihi teh sumpah demi Allah anu berkuasa sareng anu ngatur ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khulufu famissaimi pastilah ari bau mulutna jalma anu puasa ai taghayyuruhu tegesna ari berubahna bau mulut jalma anu puasa. Berubah bau mulutna jalma anu puasa mah nu tadina teu pati bau sebenarnya mah teu puasa ge nya bau. Komo tukang ngarokok mah beuh wow na luar biasa tah. Komo kedua gosok gigi mah ngarokok beuki gosok gigi kedul beuh teu puasa gitu bau eta mah tuh. Ngan ketika keur puasa mah leuwih bau. Sakumaha lalaki ganteng sugan kasep sugan keur puasa mah bau keukeuh. Imah cenah awewe geulis orang Korea keukeuh bae rek orang Korea rek orang Salawi bau we keur puasa mah. Ngan sok sanajan jalmi anu puasa mulutna bau al-tayyibu eta lebih sengit, lebih harum, lebih wangi indallahi mungguh Allah min rihil miski daripada sengitna misik. Masya Allah. Ai rihu famissaimi tegesna ari bau mulutna jalma anu puasa al-tayyibu
indallahi eta lebih sengit, lebih harum, lebih wangi mungguh Allah mah min rihil miski daripada sengitna minyak misik. Indakum nurutkeun araranjeun, nurutkeun urang. Cek urang mah cek jelema sengit keneh minyak misik dibandingkeun jeung mulut jalma nu puasa. Tapi sar Allah mah wangi keneh bau mulut jalma nu puasa daripada wangi na misik. Teras anu janten pertarosan naon atuh maksudna ieu cariosan Kangjeng Nabi teh? Atanapi naon hikmahna ieu cariosan Kangjeng Nabi teh? Wakila dicarioskeun numutkeun sapalih pendapat. Al murad ari anu dimaksud dina eta hadis annallaha yajzihu bahwasanya nyana Allah eta bakal memberikan pahala, bakal memberikan balasan ka jalma anu parwasa iraha fil akhirati di akhirat. Fatakunu maka berubahlah naon nukhatuhu bau mulutna eta jalma nu puasa teh atyaba jadi leuwih sengit min rihil miski daripada sengitna minyak misik. Wakila sareng dicarioskeun numutkeun satu pendapat al muradu ari anu dimaksud dina eta hadis anna sahibahu bahwasanya nyana ari jalma anu memiliki bau mulut ku sabab puasa yanalu eta bakal memperoleh, bakal mendapatkan minas sawabi berupa pahala ma huwa afdalu anu mana eta pahala teh lebih utama min rihil miski daripada aroma minyak misik. Nah, dari berbagai pendapat-pendapat tentang makna anu terkandung tina eta hadis warajjah parantos ngunggulkeun kana hiji pendapat sah An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anna makna dzalika bahwa sanyana ari maksad atau napi ari makna anu terkandung dina eta hadis teh numutkeun Imam Nawawi annal khulufa bahwa ari bau mulutna jalma anu puasa aksara eta leuwih loba naonana sawaban pahalana minal miski daripada minyak misik al mandubi ilaihi anu disunnahkeun makena eta minyak misik fil jam'i dina waktu keur kumpul wa majalisid dzikri jeung ketika berada di majelis zikir. Jadi urang teh disunnahkeun menggunakan sesengitan berupa minyak misik ketika kumpul sareng orang lain, terutama kumpul di acara-acara agama ya kitu deui ketika kumpul di majelis zikir, di majelis ilmu sunnah urang teh nganggo sesengitan terutama nganggo minyak misik ngan kesunahan eta lebih gede pahalana jika dibandingkan sareng bau mulutna jalma-jalma anu parwasa. Wa huwa hamlu makna tibi sareng ari eta pengertian teh mengandung makna bahwa aroma mulut jalma anu puasa teh alal qabuli nuduhkeun atau isyarat kana ditarimana puasa si jalma waridho sareng nuduhkeun kana kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudna Allah menganggap bau mulut jalma nu puasa itu lebih sengit daripada misik teh nuduhkeun bahwa
Allah teh bener-bener bakal narima karena puasana eta si jalma anu bener gitu ge puasana sareng nuduhkeun karena bakal mikaridona Allah subhanahu wa ta'ala ka jalma-jalma anu bener puasana. Tapi ari anu puasana kacampuran ngomongkeun batur mah jeung kacampuran maksiat-maksiat anu lain sanajan wau oge mulutna wallahu alam diterima apa henteu, bahkan khawatir puasana jalma-jalma anu kacampuran maksiat mah khawatir teu meunang nanaon, khawatir hanya mendapatkan lapar jeung haus hungkul tanpa mendapatkan pahala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Waqad naqala al-qadi Husainun sareng sungguh parantos nutip saha Imam Qadi atau Al-Qadi Husain rahimahullahu ta'ala anna li ta'ati yaumal qiyamati rihan, bahwa ari kataatan teh engke di yaumal qiyamah teh bakal menyebarkan aroma wangi. Kataatan berupa sedekah bakal sengit engke di akhirat. Kataatan rajin ngaji bakal sengit di akhirat. Yafuhu faraihatus yami fiha. Nya kitu deui harumna ibadah puasa oge bakal semerbak di yaumul qiyamah teh bainal ibadati di antara harumna ibadah-ibadah anu lain ngan harumna puasa mah kal miski bagaikan misik. Nah etalah makna hadis la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski numutkeun para ulama. Wallahu a'lamu bissawab.